Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Neng, ari mana geus hudang acan ieu tehnya? Mending geus ya geus hudang mah. Enggeus, suatu hari geus beberesan eta jang sahur. Angkutan piringna lain di kamar wae mana teh Neng. Sok ada ngecek indung Neng. Ya, nih kudu jerowokan tehnya. Kan bisa nalonan oge si mama. Jang poho sagala ieu ibu haji nyiapkeun mie jang sahur. Jadi we kieu kudu ka warung aing mah meni haloreamna. Har, eta juga cuma uyun. Ica. Iya Bu Haji. Geus ti mana ai maneh ieu Ica? Oh ini Ica mah dari warung Mang Apoy. Habis beli telur. Oh gitu. Cing ieu atuh ibu haji edek nitah ka Ica. Nita apa ini teh Bu Haji? Ica mah gak mau Tong janji gak mau mana teh Ica. Yeuh dengekeun nya pangbelikeun ibu haji mie ieu tehnya ka warung Ca Apoy 2. Yeuh duitna. Gak mau Ica mah Bu Haji. Capek kalau harus kesana lagi mah. Ai maneh jeung ngomong capek segala ya. Budak ngora mah teu meunang capek kudu semangat. Sok buru pangbelikeun kayak pulangan jang Ica kabeh nya. Oh pulangan aja Ica KB. Ya udah atuh sini sama Ica beliin. Mana uangnya? Ya. Kadenya eta kudu anu goreng teu meunang anu kuah nya. Kade kudu anu goreng. Iya Bu Haji. Terus jeung sosina sabeungkeut tong pohonya lamun eueuh sosin bae engkol atawa sawi oge nya. Nah nambahan ieu teh. Emang ieu duitna mah kitu Bu Haji. Nya mahi atuh Ica, malahan mah nya eta teh loba keneh yeuh pulanganna juga ini ka itu. Oh gitu. Asa teh yakin Ica mah da mah duitna. Kadon cicing geranya juga ini yeuh kabur imsak buru geura ka warung. Iya Bu Haji. Untung si Ica jadi pan ibu haji teh teu kudu jauh-jauh ieu ini ka warung si Apuy. Tungguan di deko aing mah ah. Song si Imas yang digopet-gopet kieu nya. Wayana sahur deui, sahur deui, sahur deui. Kieu geuningnya. Har Imas, ti mana ieu maneh memoa rantang gitu ieu teh? Ti mana? Har. Ibu Haji geningnya. Karena si eta di dinya menunggu sang Imas. Jadi penunggu kita jadi curi. Takutnya. Imas, ari maneh budak atau kumaha ieu? Ditanya teh kadon cicing geura. Naon Bu Haji? Nanya naon? Manehnya di mana ieu memoa rantang kitu maneh? Oh iya. Ya masa geus ti mah Bu RT ya teh geus lanturan jang sahur. Oh, kitu. Bager oge geuninnya maneh teh Imas kasih RT memere dahareun ieu. Har, ya kudu atuh. Apa nanya? Masa calon istri bawa RT jadi kudu bagus. Gitu. Tapi ning eta asa kenal ibu haji mah rantangna. Buah anu Bu Haji eta rantangna Imas, maneh maok ieu. Har, sok sembarangan ari tahun deui anu Bu Haji cenah. Ya mana mah neng ieu. Sok aku ngaku si jambul badak banyak. Oh, nu mah neng eta teh. Anya teh nu ibu haji. Emang Ibu Haji boga kitu rantang nu kawas kieu? Henteu. Pan ibu haji mah atuh teu boga rantang kitu ieu. Rantang ibu haji mah Tupperware kabeh. Parantang kitu mah atuh rantang jelema miskin. Jeung maneh jelema miskin Imas. Har, gitu gini sungguh teh met amit ih. Terus nah teh eta boga mah ngaku ya anu Bu Haji. Gini kaera pisan. Yang apanan bisi atuh Imas, bisi ieu, bisi anu ibu haji eta teh. Har, itu liar si Haji ya mah. Bener cek mama neng mah Haji burung untek. Imas, ari rantang teh eta eusina naon nya? Bu Haji penasaran kitu naon eusina? Kosong ya mah tuh. Oh sian. Har, lain maneh ngomong jang si RT eta teh. Nah, eusian ieu. Nyapan eusina mah geus dicokot ku bubuk RT tadi. Jadi emang tinggal rantang kosong lah hungkul. Kumaha cenanya? Oh, kitu eta teh. Atuh ari kitu mah berarti maneh teh masak Imas. Pasti ya Ibu Haji teh kemet ada mata kamu kitu hungkul ge. Imas, ari maneh kadon ngahulang ieu teh nya lain jawab pertanyaan Ibu Haji ieu. Ya mas poho, aduh, Mas poho, tamber, Mas tinggal di imah Bu RT, ya Mas kan ditolaknya,
kumaha mana teh ya? Terbalik pisan si Imas, Ibu Haji dek minta teh kadon ini geranya. Jeung si Ica mana ya teh minta nepi-nepinya terbalik pisan. Bu Haji ini ya. Meni lalila teh nya mana ya? Nganaha ieu teh mie hungkul ari sosina mana? Eueuh. Entah meser di atasnya kurang, eta ge mie kurang 500. Oh, gitu. Nah, geus atuh ari kitu mah Ibu Haji baliknya. Nuhun Ica. Hari itu nah ajang balik ari buruhan Ica mana Bu Haji. Buruhan naon ari maneh ieu teh Ica? Ya kan tadi cek Ibu Haji lamun Ica mangulikeun mie di buruhan. Har, iraha Ibu Haji ngomong gitu ieu teh. Ibu Haji mah ukur ngomong kieu Ica pang meulikeun mie kayak pulangan ajang Ica kabeh. Pulanganna aya henteu ieu teh. Oh. Nya berarti eueuh ari kitu mah Ica meni teu pahamnya ya Incuang Uyun. Iya nah gitu Bu Haji teh meni jahat ka Ica teh guys, nyawa Ica teh anak yatim. Nah gitu ku Ica tadi malah digugu dari Bu Haji. Sasi anu ngobrol teh nih berisik banget teh. Tuh, koneng keur naon ari kamu di dinya ngalamun? Ini Jasmine, Ica teh habis kena tipu. Ditipu sama siapa ya kamu Ica meni aya-aya wae kau mah wae kieu ditipu ku batur. Ditipu sama siapa Ditipu ini Jasmine, ditipu ku Bu Haji Ica teh. Nah, bisa ketipu ku Bu Haji kamu Ica? Ya kan tadi teh Ica teh di warung Mang Apoy, terus ketemu Bu Haji, terus ku Bu Haji teh dititah mali eme engke di buruhan ku Bu Haji teh. Tapi boro-boro di buruhan duit itu lagi kurang gope. Jadi Ica teh sedih. Ari kamu atuh Ica meni dadaya karena dititah ku Bu Haji, engke deui mah entong dae kamu teh, gitu Bu Haji mah kitu. Iya dah kumaha atuh Jasmine. Bu Haji ngomongna dek buruhan Ica make duit pulangan jadi Ica teh dae. Terus kamu yang dari kamane atuh? Nyadok balik atuh Jasmine Ica mah mau buka puasa. Nah, jeung buka puasa segala, sahur kamu teh Ica sahur, mah buka puasa. Oh iya itu maksudnya teh dek sahur Ica teh. Sahur jeung naon kamu hari ini Ica? Nyajang endog we Jasmine yang ustuk jeung naon atuh. Kan Ica mukur kabeli lagi endog asli. Meni jeung endog wae kamu teh Ica yang bisul. Milu ka aku we hayu. Lalu ka mana ini teh Jasmine? Allah meni ka mana we lah. Hayu. Neng, si Jasmine teh mana lain ada sahur di dieu? Enggak we can ka dieu wae ieu teh. Di jam sabaraha ieu? Ya teh atuh mah teu apal. Telepon atuh Jung, bisi can hudang karunya, bisi teh sahur. Meni haroreamnya. Nah, ari mana pera di titah teleponnya kuat ke haroreamnya. Buru telepon. Karunya ieu bisi teh hudang, bisi teh sahur, buru telepon. Assalamualaikum, Jasmine hadir. Nah, gini aya. Wah ya dia Jasmine meni lalila ditutungguan tata di tehnya. Iya Neng, soalnya Jasmine teh ini dulu tadi teh gerah dulu. Jadi rada telat kesini ya. Maaf ya. Tuh tinggali si Jasmine mah. Wah kieu teh rajin dari gero. Penyiaran maneh kana HP we jeung sare pagaweana teh nya. Ya terus turutan maneh teh lain kana HP we ngopo teh meni. Leneng dan ninggalin lagi. Iya. Assalamualaikum. Har, aya Ica oge geuning ya teh? Iya ada Om Neng. Mama Neng gak apa-apa ya si Ica ikutan sahur di sini. Nyata naon atuh Jasmine, malah maresep ya teh loba baturnya Neng ya. Si Neng, ari mane ka daun sare ieu teh nya? Naon. Ku naon ari mane ya? Jeung naon sagala, sahur lain naon. Nah si Ica ieu teh, kamu rek sahur di dieu ieu teh Ica? Iya Neng, gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa atuh Ica, maknya apa-apa. Kadon ngalobrol geura ieu teh nya, sok geura taruang, sok. Iya Neng. Mana piringnya? Oh ini. Tah.
Neng, ari mana ngejing nguriling teh jadi henteu ieu teh? Teuing mah. Har, nah jeung teh sagala ieu teh. Kayaknya nggak jadi deh Mama Neng. Soalnya Umi teh kemarin baru berangkat umroh. Oh gitu ya teh Jasmine. Dek ieu merenya dek naon ngaranna teh? Dek lebaran di Mekah merenya meni Masya Allah eta si Umi. Iya kayaknya Mama Neng. Tapi eta Mama Jasmine lebaran ayeuna uih moal. Uih Mama Neng. Ih, anu bener Jasmine kamu teh? Seriusan? Enggak, kata Jasmine mah bohong. Oh, ternyata benar we baru nanti excited gitu kali Mama Jasmine, Ibu Ningsih. Ari kamu lebaran sama siapa? Atau Jasmine sama mama kamu tuh pulang dari mah? Nggak tahu deh aku mah. Kayaknya aku mah nanti lebaran ini deh ke ini ke apa? Ke rumah aku, ke rumah aku lagi. Ke rumah aku yang di Bandung teh gini, yang di Setiabudi. Nah gitu. Atau hari gitu mah kita teh mau lebaran bareng. Kumaha sih kan kita teh besti. Ya lebaran bareng atuh Neng. Kan aku pagi-pagi mah di sini. Nah nanti siangnya aku baru pergi ke sana gitu. Jadi pagi-paginya kita bareng lebaran. Oh gitu. Mah, lamun Neng milu ka Bandung kasih Jasmine bae entok. Nah, ari mana awak ka era milu ka keluarga batur. Jika nu teu bawa keluarga wae ari tantenya. Aing gak apa-apa kok, malah Jasmine seneng tau Mama Neng kalau si Neng ikut. Soalnya kan di sana tuh Jasmine gak punya teman. Jadi kalau ada si Neng kan Jasmine ada temen di sananya. Tuh kan, banyak mah, banyak. Oh, nyansok atuh ari kitu mah peng dik ulah ilu mah. Ngan kada tong ngerakeun ieu. Nya moal atuh mah banyak Neng ngerakeun. Tapi Jasmine, kayaknya ditu deh jajanan sushi moal. Ya, mane macan ge ini geus ngerakeun. Ari budak urang meni ka era pisannya. Ngerakeun naon ari mama Neng mah kurangnya hungkul. Tidak ada niat ngerakeun. Temenang ieu teu meunang nanya kitu. Pokona mah lamun ditawaran tarima, mun henteu ditawaran mah tong sekali-kali mentanya. Awas ya. Iya atuh iya meni. Gak apa-apa Neng, nanti aku aja yang beli susunya mah. Gampang itu mah, sok sama aku dibeliin yang ini, yang platter. Nah gitu atuh. Kan kita teh besti Jasmine. Besti kental, ngacung hi. Dasar emang barudak, anak-anakan. Hai. Ari kamu dek milu mal Ica. Ica diajak oge ini teh. Ya diajak lah, banyak henteu. Kan kita teh besti atuh. Besti sehidup enggak semati. Oh gitu, enggak Ica mah enggak akan milu. Enggak milu ini teh, udah diajak juga. Ica mah suka mabok mau naik mobil teh, jadi Ica mah mau di rumah aja diam. Paling beli bakso. Ari si Ica misuk aya-aya wae nya. Ngan eta anu di Cepengan teh naon? Meni tadi di Cepengan wae teh dilepaskeun nya. Naon eta teh? Oh, ini mah endok. Alah, Ica lupa. Lupa naon dari kamu Ica? Ari si Ica kemana? Udah gua susul ke warung gak ada. Budak teh sama gua disuruh beli endog kadon kakalayapan. Kayak gini caranya mah atuh gua teh sahur sama cai doang ini mah. Aduh. Alah meni kamana ulah. Hayu. Peting nguriling sia teh. Kumaha masih? Nyala tadi. Udah dari mana? Oh. Sakit. Iya Neng. Dar kan? Mama Neng mah iya sok puasa iya buka. Langsung Mama Neng mah iya sok kereta ruang. Wok lagi.